aing. Ngimpi. Maneka impi kada ta Yanti ku aing. Mendingan ku yang disampeurkeun lah. Aduh, aing geus tare loba tuntutan. Anak lalaki hiji-hijina eueuh merantau ke Jakarta. Nasib boga salaki mah kieu. Wah, yang kene Yanti. Sampeurkeun ulah ieu. Deg-degan kieu atuh. Kan tare aing warna belang kitu. Allah lu mah bari kana pimarojak sanokina aja banan. Mangkobo. Didinya. Lagi-lagi bae. Jurig bae mani maca doa. Balik Allahumma barik lana. Eta mah jampe dahar Yanti. Ai mangkomod keur naon di dieu. Kana naon? Ngaget-ngaget bae. Sayang ngabantuan Yanti, karunya sorangan bae, mana panas. Biasa, Mang. Barang teh mantuan Mang Komod. Wah, bisi capek kana Mang Komod. Itu mau capek Mang Komod mah kuat. Kuat ta isin. Kuat Mang Komod mah. Aku enak mantuan mah. Bener ya. Menang mantuan. Patulah minta upahnya. Wah, masa minta upahan. Sorangan pan Yanti mah semoga salaki. Saya tak gitu maksudnya tah. Semoga pemajikan semoga salaki. Yes. Mungkin doaan. Yanti, muncul di kita ulang tiba. Demi cinta ka Yanti, aing mah rela papanasan mantuan nyabutan jukut. Yanti, kunaon aing jadi bogoh ki ka Yanti. Iya bogoh sabalak kieu. Aduh, kamarana ieu babaturan aing mah nya teu ngaraji kabeh. Mending aing balik lah daripada aing ngaji. Woi, lihat dia mau kasih tasnya kayak buah kesemek. Ya, kali juga. Pantesan tuh ngaji orang tekan ulin di dia. Yang jenengan ke Pak Ustad. Woi, jangan ada yang dimain, bubar, teh bubar. Bubar.
Gimana sih, Mak? Suka beas. Alhamdulillah biasa loba. Aing jeung atuh Kak, pasti loba beasna. Mikir atuh boga duit teh meuli, ya mah boga duit meuli sali terus. Iya, Mak. Aing mah geus kecap, tinggal dia mah yang bae. Kartini, sia dalam main. Alhamdulillah udah jemput ngaran ka aing. Makasih ya. Sebentar, berarti kalau lelen sia. Moyong. Sebut sia bau kaar. Budak aing makan teh. Aing nih karena Nak jauh bae. tiga kan pakai mere-mere aing meninggalkan aing daripada bau itu sumut sia aing. Ya boga duit teh meuli tadi itu. Kalau boleh lah poinnya. Halo, Neng. Halo, Mak. Mak di mana? Ih, Mama, Neng hayang dahar. Oh, atuh mah balik heula. Halo, Mak. Jadi jangan lah kemang komon. Kudu ajeng kana ngaran manggeuskeun. Pokona mah kedeung mah mun anggeus nyabutan jukut aing dek terus terang deh bahwa aing bogoh ka nyana tah Yanti. Ayeuna mah anggeus serius heula nyabutan jukut. Karuna aing ka si Yanti karunyana mah karena bogoh meureun. Wow. Cabutan lagi sampai selesai. Beres kan ku aing. Begitu legana ku aing beak di cabutan nyukutna. Campurkeun Yanti ah. Campurkeun Yanti beunana. Hendak berbeda, aku jatuh cinta padanya. Wah, kamana Yanti ya? Mending balik aing lah. Tega jasa ta Yanti di bantuan malah ninggalkeun. Teu kanyaho ningaleosna. Aduh, bebeja ke ka akang komod rek balik. Gagal di bae ieu mah. Ira ge kapanggih deui pokona mah. Waduh, ada Mang Komod lagi. Wah, ya budakan kamari ya. Nah kamana panas-panas, Neng? Batu mah balik. Udah di sawah, sorangan bae. Kemana? Awas Mang Komod, saya mau lewat. Waduh, galakan dia. Mang Komod juga mau lewat, mau pulang. Mang Komod, yang tua mah ngalah, tua mah yang kecil. Mana-mana juga anak kecil yang ngalah sama orang tua. Awas, Mang Komod mau lewat. Mang Komod tuh ada kamu jatuh. Jalan amat udah bocah. Aing menjorogen bae. Nyongos apa aing ke sawah. Awas ka bocah. Katanya mah dibejak wae. Aduh aing jadi bebelokan kieu balik. Ku Yanti ditinggalkeun. Ku budak dijarogeun ka sawah. Hapes amat nasib aing. Woi
lagi. Nah, emang geus mani geus salin. Terus sarua ingin salin. Angge sarua. Terus kita mau ngapain di sini? Nah, kita nungguin Bila aja. Bismillah, kita udah kayak baik. Bel, udah bel sore bel. Halo, naik ikutan aing. Aing tunduk kene diudangkeun. Ngeunah HS dihudangkeun. Kamarananya ieu budak? Oh tuh di saung. Wah, dah. Kenarau di dia. Siapa yang punya karena pedang? Emang dia tersabar HS bae teh orang. Gua mah bebas. Siapa yang combro? Terus ya, ulang bae, ulang main cemongan. Boleh, siapa takut? Tang ting tung mana yang kalah? Habis semua. Bila. Apes jasa aing ku ieu. Ngeus bah di kebon ditinggalkeun ku bebene, ku Yanti. Nek balik teh ka panggih budak aing di jero gondu sawah. Atuh muncul aing meni babalokot ku leutak. Aing nama aing geus mandi. Aing ulin sugan be ka panggih Yanti, pujaan hati di jalan. Woi, itu emang komo tuh. Urang brokeun yuk, urang jailan. Yuk. Mang Komad, tadi Mang. Arek iluan Mang. Iya tuh boleh, mamang gua batur kieu. Mang kadi Mang. Mang Komad, jangan di sini. Bau domba. Mang Komod bilangnya domba. Kata bau domba segala. Terus Bang Komod di mana? Mang Komod di mana? Di sono aja. Sono. Mang Komod di sono. Boleh aja. Mang Komod mah siapa takut. Emang ieu mah naon sih Neng? Mana cara remung kieu beungeutna? Main cemong-cemongan. Main remung cemongan. Anu eleh dicemong gitu. Iya. Oh, boleh. Ayo. Oke. Pasti Mang Komod mah ahli main, pasti dicemongan kabeh ku Mang Komod. Tang ting tung saha yang eleh. Anak lagi tang ting tung saha yang eleh. Mang Tang ting tung saha yang eleh. Mang Oh bola. Posna kudu di Mang Komod heula ieu mah ieu. Kudu Mang Komod deui nya nu tang tingtungna heuh. Mang Komod bae. Tang tingtung siapa yang kalah? Nama Mang Komod anu menang. Mang Komod deui ieu anu nyaklokan maneh nya. Gimana heula nya ieu nya supaya ulah Mang Komod deui. Di dieu kuduna ye. Tang ting tung siapa yang kalah? Mang Komod. Aja Mang Komod. Kenapa? Tepok abis ku Mang Komod. Kan asain Mang Komod bau ngetuk. Curang.